Itu di zaman Nabi Isa alaihissalam ayat tatangina anu bade ngalahirkeun ibu-ibu jalan laki mah geus sumpah teh nya ge teu sanggup ngalahirkeun bangga ngeujeunna. Itu ibu-ibu bade ngalahirkeun carogena sumping ya Rasulullah itu pun bojo bade ngalahirkeun nyuhunkeun dilayan nanek ngajuru makanya yang kami kudu dibatak isane saya nyuhunkeun di doaan ku kami. Itu angkat Nabi Isa bro ngalahirkeun istri Nabi Isa di jalan keneh ieu kaberes diibakan dibedong urang kalih dibobokeun sumping Nabi Isa. Itu bade ngangkat panangan Nabi Isa ieu budak kalah luncat orok karek samenit tina dibungkus dibedong lol Nabi Isa ngangkat panangan teh hibar budak jelek naik ke tengah-tengah bumi barang antel ke tengah bumi beratna 3 kintal setengah tereh gedenya 30 maraban daun teh asa luncat teh gede. Itu barang ditutup ku Nabi Isa dina tarangna aya tulisan ana aduwallah gitu. Jeung Nabi Isa ieu udah teh kieu. Itu balik ka ibuna bu geuning tiong putra teh kitu kumaha Gusti Rasul tingali na tarangna ditingali teh nya aya tulisan upami bahasa urang mah kami teh musuh Allah ngaku sorangan tulisan di tarang. Inya nya kitu nya teman nyangakeun kumaha saena nyuhunkeun widi kami bu ieu putra ibu ku aja rek dipaehan sabda mun dihirupan bakal ngabahayakeun balarea mangga ai saena kitu mah nyangakeun sarepet Nabi Isa nyebut pedang maksana mah bade dilaan kaluhurna wungkul moal disiksa. Itu cek-cek beuheungna asana terus balager teh tanu piomongeun mah ieu kadienakeun. Itu ngadak cik Nabi Isa mending laan kaluhurna wae lah bae teu piomongeun. Barang disabet ku Nabi Isa lain ge jawara itu. Kalau wae ngaku musuh komo ka Nabi Isa. Barang disabet ku Nabi Isa ngelok. Tep orok teh bret teu kaburu ngelok nalamat beunang panon kencana sabelah. Bret pupus. Kadepek kata budak teh langsung namru tewak ku Nabi Isa dicanak